Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang sareng laki-laki remenana dina acara warta Bogor. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta korban longsor di desa Tenjolaya diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sekolah di perkebunan Dewata, desa Tenjolaya, kecamatan Pasirgat, Kabupaten Bandung, dina tanggal 8 Maret 2022 kan kaurut masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal kusabab sieun longsor deui. UPU pos koordinasi bersama mitigasi informasi yang bantuan musibah Pasir Jambu Ciwidey Rancabuli Asep Dolani netelakeun aya 242 budak sekolah dasar nepi ka sekolah menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 orang diantarana nyaeta murid SDN Dewata anu sakolana deket jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyangharepan ujian nasional. Disaprak 2 minggu ka tukang. Maranehna cicing jeung diajar di imah kepala sekolah SDN Cisodari. Pamirsa, mun sakitu nu kapitutur wilujeng katepang deui warta nu bakal ditangkap. Pamit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.